Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak di channel Dio KOG01. Jadi di kesempatan video ieu dia teh sanes bade ngeprank, sanes bade naon-naonnya ieu Dio teh malam-malam da soalnya bikin kontenna jeung kameramen seorang doang. Jadi ayeuna teh rek ngariek kitunya video anu lucu, anu bisa ketawa buat kalian gitu tah. Yang penting mah bisa ketawa kayak lain kali ngeprank mah pasti gitunya di komen-komennya di bawahnya mah asik. Yang belum subscribe anu baru-baru ngepun video Dio KOG subscribe-nya gitu tah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sah sih. Itu Assalamualaikum. Sah. Mang kenaon mah? Keur bikin konten aya naon? Ya. Kumaha calik biasa ya? Sok we, Bang. Ah, Eta geus pareman kamera teh. Geus sulit deh. Ngabain lah kagok. keur bikin konten itu mah. Bae naon gitu. Jadi kieu mah udah abi dek minta tulung geus saha deui atuh. Lamun teu ka Mang Rudi mah Aya naon eta minta tulung naon atuh da kudu pugu. bingung kita emang kan tadi ditarik kawin. Bingung pisan itu derek minta tulung ka saha deui Mang lamun teu ka Mang mah keur mah Mang Rudi dianggap lancek sorangan ini teh mah euy. Itu maksudnya mun ditarik kawin ya tinggal kawin artinya maksudnya naon anu mun nya bulan madu rek bantuan bae bulan madu bantuan Itu Mang serius Mang serius bisa Mang orang teh butuh duit sebenarnya mah udah gaji nanti Mang Rudi da lah da teu pimangieun kumaha teh pakai ngape wae jadi biar bae bingung ieu teh kumaha ieu sugan lah boga gitu lamun teu lah abi gitu sebenarnya butuh mah teh 60 juta mah ada mah suga gede teuing 20 juta da kumaha atuh itu nari kawin lagi dah hayang kumeriah soalnya di ditu enak kan kondisi covid kieu kumaha yang duitna bro tinggal aya aduh yang 60 mah ieu mah euy eta live geus si pareman can geus nya ya masuk namun iraha gitu waktuna ieu kawin teh 2 deui bingung henteu maksud manya 2 poe deui maksud manya ngajak kawin sih ngajak main PS wae teh teh padahal orang geus geus lieur teu paham mana anak tidak anjing lieur pisan tuh mah bantuan we atuh sugan aya 60 juta mah emang aya acara naon wayang naon duh kayak tidak awewe nu hayang mah jadi lieur teh di pon mah cenah kudu aya duit we atuh sakitu mah da duit saeutik ih masa rupa-rupa wae ini kawin anak mah tong kabobogohan geura euy sebenarnya mah enak teu boga da kewajiban bukan mah itu kewajiban itu da penting keperluan ini sekalian tuh dek mentar rokok aja sok tah rokok mah aya kopi aya tah mang banyak ieu hamburan ya jauh nyobat di eta jauh rokok barikan syuting kieu ganggu mang euy di Pareman kumaha mah teh sugan aya teh lah 60 juta atuh sakitu mah astagfirullah sugan aya 50 nya teu atas tahun tuh mah da kumaha deui teh euy lah sugan aya 50 juta we tuh kieu tuh kan apa namanya kamari teh ngonten teh libur teh nah kesupan teh maksud nya dia oge tadinya geus oge datang mah tuh yang ingin modal kawin gitu kan heueuh tiba lagi kan abi komo jeung awe eta mah ulah gitu maksudna bakal narik kawin dan geus dewasa geus gede gitu tah udah terlanjur kumaha terlanjur bu usaha udah tapi lamun teu sakitu membae aya wae 5 juta bae atuh 5 juta mah keur naon bae we yang undangan hungkulnya bronya gede kumaha nyamangnya gaji 5 juta mah teh maksudna gaji sabulan teh 5 juta pake apa bulan teh sakitu teh sabulan teh gede kumaha tuh mah sugan aya 50 juta we lah bae teh 60 ge sugan dek jual barang sakitu mah bingung atuh geus bae isu we tong ayeuna isu itu abi kagok semua bae sabaraha ayeuna we da ibu urang ge ayeuna soalnya mepet paku ya mah terus apa teh eta kantong di itu emang ulah bingung sugan teh mah boga teh sugan aya sabaraha heula mah ayeuna masuk dalam ayeuna sakitu mah moal aya tapi
lamun duka ya yo kayak sabarahanya tah masuk abi mah aya jangan restu ya 5 juta baik mah Atuh 5 juta ieu sakit tuh teu bisa gitu baik sama tong hutang mere ya gitu memang enggak ieu mere di ieu kabeh ditarimakeun lah ieu mere tapi ieu bantuan lama kemahi sabaraha teh mah bener 5 juta baik sama cok eta abi eta mah restu eta mah ngado we gitu lah bingung mah aku dah terus itu kumaha ieu mah asal sah atuh da usum corona pan ulah mawa tamu mah apal mereka sih itu jelema aya gitu are abi jelema teu karena awewe mah kudu nu sabanding jeung urang si emang kumaha sih bro ieu mah tiba heula kebingung atuh mah kumaha ieu 5 juta kieu paling ge ngalungkeun meureun ada abi teh geus karena kantongnya orang hadinya ya 1 juta deui tah geus kitu geus mah ieu mang ieu nuhun pisan mang nya heeh bae ke kopi digantian deui lah kitu geus ampura tah tapi kalau naon deui atuh terus tadi tapi teh boga aya paling mah kemang ayeuna nih nganting kemang naon cenah janda abet meureun janda bolong naon janda bolong mesti abi teh mah suka butuh mah gitu lah duitnya pangajualkeun gitu kemang atuh pangajualkeun itu saha kameramen mang urang resep kemang suara anu butuhan tuh mah kemang naon atuh da kayak gerada geus dibawa ka bin lompat tuh di itu jangan bawa aku mah kalanya mah kalanya sebenarnya kade menang maling tuh mah euy aduh punten atuh ka kamar punten tah ieu mah ngomongna teh mang sugane tah aya nu itu da abi mahal kemarin beli teh kemang kieu mah tuh mahal kemang kieu bro mah nya mahal nya kieu mahalnya ieu mah teu barolong kan janjari bolongna astaga tuh ieu bolong hiji karek hiji maksudna rek kumaha ieu kemang teu pangajualkeun geus sugana teh mah aduh teu apal atuh mang nya atuh da lain tukang jual beli kemang atuh potna ge geus alus ieu geus Thailand aduh serius mah abi ieu geus Thailand nih kenapa teh meuli sabaraha teh pot teh rek jual sabaraha emang bae sepayuna we lah kerusuk ieu mah poe banget euy rek dijual sabaraha ieu teh 60na atuh sugana tuh paling 30 juta mah astagfirullah 30 juta bro nya kieu na keur mahal kan kieu sugan paling 30 juta amun anu yeuna barolong heueuh mah ya mah teu bolong atuh can ieu teh can barolong beut ieu teh jenisna naon teuing teuing jana rabet teuing naon anjir siga jana bolong mah teu bolong ieu teh ieu da ieu kena pot ieu maksudnya ieu potna nu mahal teh Thailandan urang yang meuli udah teu apa atuh sanu saya tuh lah beli kumang lah teu resep kemang atuh sebenarnya payu 30 juta mamang lah tuh udah is astagfirullah 30 juta bro nu kieu nya kita kemana bu kumang di bos ya lawan anu kieu barolong heueuh 30 percaya lah gitu kan ya bolong tuh ieu bolong laleutik pugu itu jadi bolongna badan cuma mungkin kieu mah payu 20 juta atuh da banyak kita resep kemang iya kan tah ieu nu mahal teh ieu urang beli pot ieu sabaraha itu geus Thailandan puguhan potna paling ieu 10.000 aduh mang 10.000 kana pot kieu 10.000 lu nu kieu atuh 10.000 mah ieu urang beli kana sabaraha kemarin teh oh deui euy soalna kana di imah mah euy itu mah resep mau bisa beli we teh kumaha lah lain gitu lain niat sudah teresep atuh bro lain kurang naon atuh mah nya bari jeung 30 juta nu kieu ih mah beli mah atuh bentua lah babaturan sarua kameramen atuh ulah beli lah ieu hiasan alus di si pajak kere sarua ya tuh bae kumaha we hiasan di hari pun iman anjir nu kolam asa lain kitu mah nya ikur ka atuh mah nya nu kikur 30 juta atuh aneh-aneh wae bae tuh tunang lawe di dieu ieu mah nya itu udah mung da isuk nagih kieu kan mangres marasingna motor teh heeh urang mau kenal pot mah geus sarua halus terus bukan mah kira-kira cakot nya di
Bro hari bro geus siga gede bro. Kelama. Geus rupa-rupa wae bro. Mang bener mah. Alah, Pas katajong tah. ngeputun nih kamera tak. Tara ngomong kameramen abi mah eta mah. Cepet. Nyari kamera. Tidak. Aya lagi seminggu. Baru ieu. Senior ieu teh. Tah ieu mang kenapa teh mang euy? Ieu bobokan yang asli ya bobokanna ge biasa barang orang ngabobok teh. Nah, ieu mah kenapa orisinil? Orisinil oke kan dibobok kemarin ngaboboknya biasa 1.800.000. Deng Deng 2 juta itu ngabobok teh. Di mana ngabobok teh? Deh kebobok udah. Iya, dijual sabaraha cikan sok. Orang minta 2 juta lah si urut ngabobok lah baik. Manya, ieu nu kieu 2 juta bro ieu. Kan geus dibobok ade bobokanna. Keren motor lu itu Ngabobok paling mahal ge cepet. Astaga, beda ieu mah, bobokan teh beda mah. Ya halus pisan nih bobokanna disurana gahir. Geus kieu mah kan mangresu bieu si bayar ku abi. Heeh. 7 juta. Bae tah membawa abi ge ngadu. Dan kembang kudu harga 30 juta aja eta hampura mau bisa nonton. Ini maksudna kumaha nya lain teu bisa nulungan. Mang orang ngerti mah saroh gitu mah da emang enak remogoknya. Heeh. Tuh ke duit sarua di dieu. Da kumaha jual, iya ngerek jual kemang aja ngapot kayak bingung. Emang kawinna rek di mana sih Wani? Aing di hotel drama. Aduh. Kaboki hotel mah. Naonan itu. Geus we dilagok atuh lega. Di sawah. Saya emang kadung nanti kadung sih. Emang Bogor orang situ teh. Lain gitu lah mangsakeun naon teh. Oh baik itulah kemang isu kan orang bikin lagi duit cairan sekira ti amang bieu sebenarnya 7 juta. Orang bikin lawe ya. Itu mah bisa leuwih baik urang mah. Geus emang kieu lah. Bayi kenapa? Nggak tahu ngabobokna we lah, biasa juta we lah. Butuh pisan ieu. Iya kan pot karat kieu. Kaki. Lain Karat. Pokoknya mau kemari dipakai kan udah ada tidak bakat ku butuh duit pisan mah euy. ya. Lo boleh dah kan pot. Geus 1 juta. Beda motornya situ mah. Motor apa sih itu? CRF. Ini beda tuh motor mah. Ente nu aman nu kemarin dimodifikasi ada dengan gue. Atuh da geus make nu variasi atuh itu kita kapake sarua dua. Cobaan lawe ku ieu mah bae 1 juta lah. Hade ieu sora ieu. Ya bae atunya geus tadi beli 1 juta. Alhamdulillah mah nuhun bisa mah. Tinggal bawa duit. Kieu hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 tadi lebihan 200 ya. Emang nuhun pisan mah ieu mah tapi bisa mah euy. Ieu kenapa tak mah? Geus tuna bro kali itu ya. Ieu kenapa tuna? Tuh kamera. Enggak. Emang tur nuhun pisan pura pisannya mah ngara di dieu habis ka dieu. Ya baik. Ieu Kemana bawa deui ieu sok. Bayar jual ke batu juga. Ieu nuhun pisan acis mah. Tapi pisan ieu abi acis. Baik ke urang datang mantua nyolokan tas ya. Sate itu. Masukan ke terus aja mah emang nuhun pisan mah ieu. Nuhun pisan mah. Sok. Mau motor teh dia. Mau? Jual motor. Assalamualaikum. Salam. Tutupan bro. Antar ke. Viewers tahu. Ya wae. Tadi Pareman teh tadi live. Hari kamera nu itu. Henteu. Aduh. Kumaha